Aduh, yuk, kebun marala, kita kaburu, sibuk bae di hidup. Itu si Ameh, si Ameh, gak si Ameh itu banyak. Si Ameh, terus campurkan. Tas di mana ayo nya rantai kieu? Ulin, pasti diuk, pasti Ciwaro, Ciwaru tas naon Ciwaru euy? tas jualan, Jualan? di dia nya, diuk, goblok, jadinya langsung tas diuk acan, si budak aing pusing, tas di Ciwaro, tas jualan, udah ngajual jauh jeung kalapa lumayan, cuman aing lieur masih iya, Mun mau sieu ka dieu diajak ngobrol meureun nyambung deh. ngomoroning maneh aing bae ge lieur baladna, moal nyamung iya di Ciwaro tah meuli iya bensin. Oh, Icik ke warung beli aqua tuh. satu liar coba iya be pas orang balik nih Oh, anjir eta aya kejadian anu tragis di mana euy? di Tongo eta anak kebon pinus nih apa nu pengkolan Oh, duit tongol di dia. oh tah pengkolan mobil itu kan mobil pas belok aya motor cepet tabrakan aing langsung turun dan nulungan eta nulungan mobil nyangsar angkat we ngan teu apal si motor mah da si ieu anu nulungan si ieu nu nulungan motor mah Nasib motor kumaha eta ayeuna? pusingnya Nasib motor kumaha ayeuna eta nasib motor? nasib motor kumaha ieu nanya nasib motor anu ditulungan tadi kumaha oh iya urang teh si Ciwaru tadi teh terus urang pas ke baralik teh yang ieu payung-iring jeung mobil urang teh tah pas dina kebon pinus anu di leuweung teh ulah nu eta caritana eta mah geus dicaritakeun maneh mah ditanya nasib motor kumaha nasib motor oke heula aing erek nerangkeun pan can bebeja maneh teh ka dieu bahwa urang carita nempo kacelakaan urang teh dijelaskeun tadi urang pas di leuweung bagus ka leuweung teh geuning ka dinya anu leuweung anu kebon naon tadi teh kebon naon ulah ngajelaskeun nu eta nasib motor maneh mah nasib motor panulungan motor lin ieu teh nanya nasib motor kumaha erek dijelaskeun ieu ge dijelaskeun tadi teh pas urang poe di mobil tadina leuweung anu pas tikungan eta mah geus dicaritakeun ku aing geus dicaritakeun eta mah dijelaskeun ieu mah nanya nasib motor Ajik pusing tanyakeun motor kalah nerangkeun anu geus diterangkeun pusing sok nasib motor kumaha nah, tadi teh dengekeun ku maneh kok kababaturan pelit amat bejaan babaturan teh urang teh tas di Ciwaru no aya kejadian anu tragis urang teh geus atuh eta mah geus dicaritakeun ulah sok kalalanjoan sok tuluy ceurik maneh mah ulah ceurik ulah aing lain ceurik masalah anu kecelakaan lain aing ceurik mikiran sia nasib motor kumaha kapan erek ieu be urang teh tas di Ciwaru teh eta deui enggeus urang teh dulur lain jeung jama itu teh baraya lain wawuh dah henteu cicing ku ari maneh geus sanggup ngajelaskeun mah ku urang eta mah geus nasib motor maneh kumaha sih aing erek nerangkeun digebukan bae teu kau nerangkeun aing mah udang maneh hayangna kumaha sih aing teh yeuh ngajelaskeun ka si ieu nyaho urang tadi nempo tabrakan udah pas pengkolan tadi aing digebukan bae di kitu bae
Iya mah nanyakeun nasib motor bel. Nasib motor lain nerangkeun nu geus dijelaskeun ku aing. Nasib motor. Jadi ya pas belokan teh pas belokan. Mobil tuluy itu kangen teh urang. Ulah ngajelaskeun nu eta. Da eta mah geus diterangkeun ku aing. Maneh mah ditanya nasib motor, nasib motor. Oh, mau ada siapa yang aing, aing liar. Lain bebek aja nasib motor. Tuh, ngomong jika si Ambeh jelas. Si Ambeh teh nanyakeun nasib motor kumaha. Tadi teh nanyakeun. Itu ari ngomong ngartieun, ari aing ngomong nu jelas teu ngartieun aji lieur. Nah, jadi kita tadi si Ambeh teh nanyakeun motor nasibna kumaha. Aing ge tadi kitu nanyakeun nasib motor lain nerangkeun nu enggeus. Maneh musingkeun. Ongko aing teh rek nerangkeun, tapi digebukan bae. Si Ambeh mah nanyakeun sote motor, pusing. Sese ngomong jeung sia mah. Pusing aing. Samana